Sampurasun sadayana. Halo, aya Suantan Ibu ka kuping sadayana? Aya? Kuping. Ya. Nah, kumaha? Damang sadayana? Iya. Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Ya, sok sanaos ayeuna urang masih belajar online-nya, urang masih kedah belajar ngalangkungan tatap maya, teu acan tiasa tatap muka langsung ke sekolah. Insya Allah tahun ajaran baru aya rencana urang tatap muka, tapi masih 50%-nya teu acan tiasa 100%. Terus sawios nu penting orang tetap belajar sadayana kanggo kesehatan, kanggo urang sadayanya gitu. Ayeuna mah da canggih belajar tatap maya online oge biasa ya. Nah, ayeuna mangga Diko mana Diko? Aya Diko? Arya we, Arya sok pimpin ngadoa heula Arya. Mute Arya, pimpin doa heula Arya. Serta can ngawantun pembelajaran hari ieu urang ngadoa heula, ngadoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa rengse. Iya, hatur nuhun pisan Arya. Tah, iya geningnya Diko nembe lebet tah. Diko terlambat nembe lebet. Nah, ayeuna urang dinten ayeuna tadi kan Ibu atos dina WA tos nyembarkeun nya absen mangga di LMS sok dieusian absenna. Oke dina ieu oge dina daftar hadir oge pan katawis dina daftar hadir Zoom ieu ge nya aya saha wae gitu. Dina LMS ongkoh eusian ulah hilap anu LMS mah pokona ti tabu 10 ge tos dibukanya absenna. Tah anu dina LMS sapertos biasa ti tabu 10 dugikeun ka tabu 12 hidup masih biasa absennya kami misalnya ayeuna teh acan kabujeng ke tiasa tabu 12 absennya ya. Nah, kanggo pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan novel ya. Novel Sunda. Nah, cobi Ibu di dia ya sababaraha contohnya. Aya nu pernah ningal teu? Ningal we heula ieu mah. Pernah atanapi henteu nya. Atawa pernah huping judulna. Tah, iya. Pernah ningal teu? Pernah maca teu? Pernah huping teu? Lembur Singkur. Coba. Pernah Bu. Pernah. Wah, hebat. Sabi nu ngawalarkan Nabilnya. Lembur Singkur. Mohon Bu. Nah, iya. Aya Nabil. Iya. Anu biasana barudak masuk arapal meskipun can maca. Iya. Rasiah nu goreng patut. Tong kasareuri. Tak acan maca mah eusina naon. Jauh sareuri. Aya nu kantos ningal, kantos maca? Tak acan? Penasaran ya tapi karena eusinanya. Ningal judul namanya. Pasti nyangkana caritana kumaha gitu. Nah, ieu namina novel ya, novel Sunda. Iya we atuh tah, anu paling terkenal, anu piraku teu apal. Tah, iya. Kantos? Pernah huping? Pernah Bu. Nah, naon bubat teh? Naon bubat teh? Sok di unmute we supados ngawalarna gampil. Nah, ieu teh
novel sajarahnya salah sahiji novel sajarah. Tah, janten tina sababaraha contoh novel anu ku ibu nembe ditinggalikeun masih seueur atawa justru hampir sadayana teu acan kantos macanya segana tong boro maca ningal oge jarang gitu novel Sunda teh. Nah, ayeuna ku ibu bade ditinggalikeun novel Sunda anu sanesna. Nah, sakedap ibu share screen heula ya. Nah, tos aya tos katawis PowerPoint ibu. Atos Bu. Ieu teh ka mana nya nu istrina nya nu ngawaler teh asa pamaget wae tah tadi. Suanten istrina teh acan ka kuping, arayapannya. Mas Bu. Iya, yuk nu istri. Iya, Bu. Tah, gitu dong ya. Tah, iya ibu atas ngadamel PowerPoint ngeunaan novel ya. Nah, novel. Nah, di novel iya kompetensi dasar natenya jadi kompetensi dasar ku hidup kedah dicapai teh nyaeta nu kedah dilaksanakeun teh nyaeta engke hidup nganalisis si novelnya terus struktur novel sareng unsur kabahasaan nu aya dina novelnya biasa nama kecap-kecap nu dina novel aya kecap rajekan atau kata ulangnya aya kecap rundayannya pokokna mah bahasa-bahasa nu dianggo dina novel selain isi sareng strukturna. Terus tujuan pengajaran natenya di dia peserta didik atau hidup kudu bisa ngidentifikasi si jeung jenis novel Sunda sesuai jeung kaidah-kaidahna. Jadi engke novel teh aya jenis-jenis nanya gitu. Lajeng hidup oge kedah tiasa nganalisis struktur intrinsik novel Sunda. Nah, KKM-na masih sami, masih 75 ya KKM-na. KKM-na masih sami di sadaya HD di sadaya materi masih 75. Nah, ieu oge judul novel. Cobi Mutia kantos ningal teu ieu novel ieu Mutia? Kacan, Bu. Kacan. Pami Ajeng kantos ningal teu Ajeng? Kacan, Bu. Kacan sami. Tenan naon lah. Nah, cobi Aulia kantos ningal teh novel ieu Aulia. Aulia, halo Aulia. Kacan. Kacan. Kacan, Bu. Neng, coba Neng. Kacan. Neng. Novel ieu Neng. Kacan, Bu. Kacan. Sauyos. Lamun ieu coba. Saha nu pernah ningal novel ieu? Sadayana Bu. Sadayana kantos ningal novel ieu. Ya, tapi ya mah novelna novel bahasa Indonesia nya. Nah, novel ieu oge sami novel anu ngetop tapi dina bahasa Indonesia. Dina bahasa daerah urang sorangan masih jarang anu maca novel teh gitu ya. Kira-kirana kunaon tah? Rivaldi kira-kira kunaon tah? Urang masih jarang maca novel Sunda Rivaldi? Kira-kirana Bu sesah tuh aya nama kanu Sunda teh lobana kanu Indonesia Bu. Sesah naonna, sesah novelna, sesah macana. Sesah macana Bu. Sekarang mah kanu harape wae Bu.
Wah, itu kan tina HP gitu ya, sama maca novelnya. Salaras nama. Tah, iya oge sami novel. Cobi ieu ge novel bahasa Indonesia. Aya nu pernah ningal teh novel ieu. Tabita pernah ningal teh novel ieu Tabita. Acan Bu. Saacan, padahal ieu novel bahasa Indonesia loh. Tapi Tabita teh acan ningalnya. Kira-kira nah teh acan pernah ningal novel ieu Tabita. Soalnya kan nama novel teh fiksi gitu. Jarang aya nu Ya, pami novel mah tahnya ku ibu diuningakeun kasadayana yen novel teh memang fiksinya. Novel teh carita fiksi, carita meunang ngarang sanes pengalaman pribadi terus dicaritakeun deui sanes curhat gitunya, tapi memang fiksi novel teh. Nah, Ibu di Google Classroom tadi atau ngintunkeun iya. Nah, punten ya. Nah, oke tiasa ditinggal dina Google Classroom-na. Ibu atas ngintunkeun link sareng dina WA oge ngintunkeun link YouTube ringkesan novel ngeunaan Demung Janggala ya. Ngeunaan Demung Janggala. Tah, eta teh salah sahiji novel Sunda anu engke ku urang dibaca terus dipelajari gitu ya. Nah, sateacana aya nu bade ditaroskeun heula teu? Cobi, aya nu bade naros heula teu tentang novel? Jadi masih aya nu penasaran sateacan ku ibu di wartosan ngeunaan novelna. Pertama ditemukan didirikan tanggal berapa Bu novel pertama? Tanggal berapa? Atuh ari tanggal mahnya walau Oh iya Bu. tanggal mah. Judul novel pertama Bu. Judul novel anu pertama teh nu tadi teh nyaeta Baruang Kanu Ngarora nu dina PowerPoint tadi geuning. Emut keneh? Nu dina PowerPoint. Mohon Bu, emut, mohon. Tah, Baruang Kanu Ngarora eta teh nyaritakeun ngeunaan tiluannya tokohna teh aya Ujang Kusen, aya Aom Usman, istrina teh Nyi Rapiah nya. Tah, Bu namina mani ararane nya namina ge novel zaman baheula nya. Janten namina ararane. Novel Baruang Kanu Ngarora ieu terbitna tahun 1814 nya. Masih orang Indonesia masih tacan merdeka. Tak iya tah novel iya. Aya kan? Kata wis? Mohon aya Bu, mohon. Nah, iya novel Baruang Kanu Ngarora iya novel kahiji Sunda tahun 1814. Pangarangna iya Deka Ardiwinata nya. Tah, cobi ayeuna ku ibu ditaros aya nu uninga teu? Novel nu bahasa Indonesia nu mimiti novel naon? Kan osok cenah maca novel Indonesia tanu mimiti naon novelna. Ayo cobi ajang terang teh jang. Novel Indonesia nu mimiti jang. Terang ya tanya. Tah, novel Indonesia nu kahiji mah nu munggaran mah ieu Ajab dan Sengsara ya. Tah ieu novel Indonesia anu munggaran. Pengarangna ieu Merari Siregar. Ieu terbitna teh tahun 1820 ya. Janten pami sareng novel Sunda payunan mana? Sunda Bu. Iya leres. Payun kene novel Sunda sareng novel Indonesia. Tanya emut-emut. Tadi tos terang poin kahiji
novel Sunda nu munggaran judulna Baruang Kanu Ngarora. Terus novel Indonesia munggaran Ajab dan Sengsara. Selisih tahun ge lumayan jauhnya, jadi heulaan novel Sunda daripada novel Indonesia. Seperti itu. Nah, lajeng nah, Siti Nurbayanya tak ya novel tadi teh saur tabita novel mah fiksi Bu, muhun leres novel teh memang carita fiksinya, carita meunang ngarang anu jalan caritana panjang. Tah novel mah sabuku kieu teh tah sahiji judul nya. Tah lamun misalnya carpon mah kan sabuku kieu teh aya sababaraha judulnya. Ari novel mah hiji gitu. Biasana tamat hiji buku tapi aya oge sih novel anu sababaraha bukunya, tapi pasti aya non alur atau kejadian anu ditamatkeun heula di hiji buku eta gitu. Nah, novel ieu panjang sarta diwangun ku basa lancarannya. Lancaran teh janten prosa, sanes puisi ya. Jadi nulisna berparagraf, henteu siga puisi sabaris henteu sapertos gitu ya. Nah, dia sejarah novel nya asalna pengaruh di luarnya tos pasti nunamina urang nagara dijajah. Jadi aya pengaruh di luar anu lebet ka urang gitu. Nya pengaruh ti Walanda. Ieu asal kecapna tah novus novelus gitu nya, teras jantan novel. Tadi ieu nu ditaroskeun ku Rivaldi novel Sunda nu munggaran nyata Baruang Kanu Ngarora ya. DKR Dewinata tahun 1814 tadi tos ditaroskeun hebat Rivaldi. Tah ieu novel Indonesia munggaran Ajab dan Sengsara Milari Siregar tahun 1820 nya ayeuna mah sadaya janten itos sararangnya. Tah ieu ge judul-judul novel anu sanesna lah tah. Aya Baruang Kanu Ngarora, Pangeran Kornel, Gogoda Kanu Ngarora, Si Bedog Panjang, Pipisahan, Buron, Puputon, Bentang Pasantren, sareng Demung Janggala anu tadi ku ibu tos dipasihan linkna kanggo hideep maca sareng ningal video anu nuju macakeun ringkesan novel Demung Janggala ya. Nah, lajeng di dia aya jenis-jenis novel dumasar anu maca. Aya novel barudaknya di dia novel budak teh berarti kanggo bacaeun budak nya. Tah, contohna aya novel Budak Teuneung, aya Si Paser, Guha Karang Legok Pari, sareng Budak Motekar ya. Ieu novel budak. Ibu oge atos nyentunkeun PowerPoint ieu dina grup WA oge nya. Janten hidup mungkin tiasa ningal deui, tiasa ngecek deui pami misalna ayeuna ka kanturnya. Tah nu kadua ya novel rumaja, cobi Diko bacakeun Diko novel rumaja ieu contohna naon wae Diko. Halo Diko. Mun Bu. Ya sok bacakeun ieu judulna naon wae. Contohna Tapa Belit. Pabaliut. Pabaliut. Iya, lajeng. Nu kadua Rini. Anu katilu Lalangse. Terus? Anu kaopat Bentang Pasantren. Iya, leres. Ejaanna tos leresnya Diko macana. Sok sanaos anu lalangse ibu hilap eta teu ngangge curek. Untung Diko macana henteu lalangse nya, tapi leres lalangse. Ngan tadi hungkul eta pabaliut janten pabelit. Tah, ieu aya novel dewasa. Cobi bacakeun. Yani Ariani aya teh Yani. Anissa baca Anissa. Mohon Bu. Anu kahiji Rusiah nu goreng patut. Terus? Kedua lain eta. Iya, terus? Itu Asmara Murka jeung Bedog si Rajapati. Iya, leres pisannya. Tah, sok sanaos
katawisna kapupingku ibu siga nu masih rada asing gitunya karena bahasa-bahasa teh cara ngucapkeunana teu sawiosnya. Tah, tadi mah jenis novel dumasar nu macanya novel budak, remaja sareng dewasa. Ayeuna aya novel berdasarkan eusi. Nah, novel berdasarkan eusi mah di dieu teh aya novel silih asih, aya novel kulawarga, sosial, misteri, sejarah, sareng jiwa ya. Nah, ieu novel silih asih biasana muncul urang mah siga novel cinta-cintaannya nyaritakeun kisah asmara, cinta palaku, aya lain eta, cinta pabaliut, lalangse, sareng manehna. Lajeng novel kulawarga di dia aya pipisahan sareng puputon ya. Lajeng novel sosial aya lembur singkur. Novel misteri aya laler bodas sareng si bedog panjang. Ieu novel sajarah tah. Perang Bubat tadi kalebet karena novel sejarahnya Perang Bubat ya. Terus novel jiwa ieu contohna Arca ya. Tah, ieu barcode-na QR code-na tiasa di-scan ku hideuk kanggo jadi di dieu teh aya video guru saminya anu macakeun ringkesan novel Demung Janggala gitu. Pami teks novel nama sih sami sareng anu dina buku paket hidupnya ieu nama teks novel nama. Tapi di dieu mah aya nu macakeun gitu. Bilih hidup macana masih rada bingung ieu teh dibacana naon nya gitu. Nah, ayeuna ibu bade masihan heula ieu nya siga kuis lah ieu mah. Tah, aya kata wis ya anu huruf-huruf terus muncul tak Can? Acan, Bu. Acan, Bu. Salah. Acan, Bu. Iya, tah. Tah, aya kata wis? Ya, Bu. Nah, ieu teh seseueur nama ibu ngadamelna jalurna ka handap ti handap ka luhur sareng ti luhur ka handapnya. Aya di dieu teh ibu ngalebetkeun 15 judul novelnya. Tah, cobi sok di dieu saha nu tiasa mendakan judul aya judul novel naon wae di dieu. Sok. Paheula-heula weh, langsung abi Bu gitu lamun tos mendakan. Ayo nu istri, nu istri. Cobi. Abdi, Bu. Sok. Naon? Novel naon? Judulnya Pipisahan. Pipisahan. Aya di kolom nu kaseberiji. Pipisahan. 10, kolom 10 ke handap. Baris Kak? Baris ke genep. Baris ka genep. Baris ka genep. Di tengah, Bu. Tengah-tengahnya. Nah. Ieu nya. Mohon, Bu. Saha ieu teh? Mutia. Mutia. Yo, sadeui. Ibu mendakan, Bu. Pasihan poinnya. Ku ibu langsung dipasihan poin ya, Mutia. Sok, Iya, Abi mendakan, Bu. Saha dikonya? Mohon. Sok, diko naon diko? Iya, Bu. Budak teuneuh. Aya di kolom kaseberiji. Kadua di handap ka Hiji, luhur. 2 di handap ka luhur. Baris kedua kolom 1, 2, 3, 4. Berarti Bu kalima.
handapnya. Ya. Muhun. Ya. Muhun. Nah, Diko tos kenging poin. Sadei. Diko. Abdi Bu, Saya teh. Renda Bu, Oh iya, sok. Renda Valen, Renda Nur Valen. ya Bu Arca Bu, Arca. Aya di huruf kelima dari kanan bawah Bu. Nah, iya nya. Ya, naik. Arahna Kak. Luhur, miring. Oh iya nya. Arca. Nah, mohon. Nah, imun miring kieu blokna. Pokoknya atas kata wisnya ya nu Arca. Renda Nur Valen ya. Tiluan dah. Lah, sok. Saha? Rivaldi Bu. Rivaldi. Novel naon Rivaldi? Si Paseur. Di pasar aya di. Oh iya nya. Tah, color satu. Mohon di kanan Bu. Ke bawah. Rivaldi. Abi, Bu. Kenging poin. Bu. Hadi, Abi Arif. Arya. Aul Bu, Arya, Nuhun, Bu. sok. Arya, Lalangse Bu. Lalangse, aya di. Kalau mopat. Tah eta Bu. Oh iya, leres. Tah, nya. Ibu mendakan deui Bu. Ya, ayeuna nama kanggo sementawis nya. Engke hidup di bumi pamintos rengse ieu teraskeun deui tilari pokona ibu di dia ngalebetkeun aya 15 judul ya. Aya 15 judul novel sapertos kitu. Nah, eta tadi 5 entos kapendak berarti hidup di bumi kantun milarian 10 deui. Ayeuna mah ieu heula lah tadi kan ibu tos masihan materinya dina PowerPoint, manya ibu wae. Ayeuna mah hidup anu naros. Sok. Naros tadi kan Rivaldi atos naroskeun. Wah Rivaldi tos seueur poinna nya. Tos naros nu pertama tadi naroskeun novel munggaran terus nembe tos ngajawab. Cobi nu saneskeun deui. Supados poinna ge langsung seueur oge. Naroskeun novelna. Sok sanu bade. Ibu, Sanu bade naros. Babi bade naros. Ya sok. Yanto ya eta. Abi Yanto. Nuhun sok Yanto bade naros naon Yanto. Novel pertama Aduh diturunkan di Sunda naon Bu? Judulnya. Kalangkungnya tadi. Coba Kodratul, Waler Patarosan Yanto Kodratul. Tadi kan Novel yang pertama. Hah? Novel yang pertama di Sunda itu yaitu Baruang Kanu Ngarora, Bu. iya tah Yanto cenah baruang kanu ngarora nya. Tadi telatnya lebetna. Padahal tadi Rivaldi tas naros. Nah, sadeu nu bade naros? Patarosan nu sanes. Yuk. Ayo. Siska sok bade naros naon Siska? Aya nu bade ditaroskeun? Hah? Ajeng aya nu bade ditaroskeun Ajeng? Bu, Nabil bade naros, Bu. Nabil, oh sok Nabil bade naros naon Nabil? Upami novel Silih Asih teh kaasupna novel remaja atau novel dewasa, Bu. Oh, benten-benten. Aya anu tiasa dikonsumsi ku remaja kayak gitu. Aya oge novel Silih Asih anu kalebetna dewasa. Biasana anu kalebet kanggo kategori remaja mah Silih Asih anu masih cinta monyet atau anu PDKT gitunya ngeceng gitu. Anu tokoh-tokoh na budak sakola. Ta eta biasana novel Silih Asih nu tiasa dibaca ku remaja.
Tapi pami misalna silih asihna masalah rumah tangga gitunya eta anu tos leuwih luhur lah permasalahanana gitu ta eta mah atos lebat karena kategori bacaan dewasa gitu. Margi kan pami misalna dibaca ku remaja ge cantang tungartos remaja teh gitunya soalna teu acan ngalaman nu namina rumah tangga gitu. Jantan eta kalebetna kana dewasa, jantan tetap kumaha eusi novelna oge gitu. Jalan carita novelna. Ya, sapertos gitu. Nah, ku ibu bade dibagi kelompoknya. Ku ibu bade dibagi kelompok genepan. Nah, oke, kinten-kinten bagi kelompoknya bade ku ibu atau napi bade ku nyalira? Ibu. Ibu aja, Bu. Nah, tapi eta kan kanggo mingguan payunnya. Jantan oke ku ibu di share deui kelompok anu kenging ngadamel ibuna ya. Oke ku ibu di share deui dina grup WA ya kelompokna. Tapi paling sakedik 5-an ya kelompokna. Paling sakedik 5-an kang oke Siap, Bu. hidup ngapresentasikan tentang si novel Demung Janggala teh nya novel Demung Janggala anu tadi ku ibu tos dipasihan linkna. Tapi pami misalna hidup penasaran kumasih novel Demung Janggala teh gitunya. Tah ieu ku ibu ditinggalikeun heula ieuna. Ringkesanana. Nah, iya nya. Nah, tenang. Henteu panjang-panjang teuing, masih biasa iyalah hidup. Sareng bahasana oge henteu masih tiasa kahatos lah ku hidup tanya. Tah, ieu. Ieu pami palai terang panjang nasa kumaha. Tah. Nah, tuh, henteu panjang kan? Pondoknya soalnya tos diringkes gitu. Jantan nah, kelompok anu tadi saur ibu bade dibentuk, oke, ngapresentasikeun deui, nyaritakeun deui tentang si ringkesan ieu ngangge bahasa hidup nyalira ya, sapertos gitu. Nah, aya nama ibu aya soal deui nya. Saha nu bade ngawaler ke? Tadi teh soalna ku ibu tos disiapkeun. Ayeuna pemimpin sementara poin masih Rivaldi nya. Sok nu istri udag manya eleh ku pameget ih nya. Sok ulah kagok nyarios ngangge bahasa Sunda teu sawios. Ulah sieun nyarios ngangge bahasa Sunda teh. Ulah sieun lepat nya teu nanaon. Tah, coba novel teh jadi naon? Hartina novel teh naon? Coba. Saha nu tiasa ngawaler? Ibu. Mana. Saha nembe teh Ajeng? Sok, jeung naon Jeng? Novelnya eta carita reka. Biasana aya nami pangarangna. Iya. Leres carita rekaan atau fiksi sareng aya nami pangarangna nya pami novel henteu anonim aya pangarangna janten urang teu kenging nyandak karya batur soalna eta jelas saha nu gaduhna kitu nya. Urang teu kenging saenakna wae ngaku eta teh novel eta teh karangan abdi teh biasa nya soalna jelas aya namina nya. Leres pisan Ajeng. Lajeng soal anu kadua cobi anu kalebet novel berdasarkan jenisna tadi aya novel naon wae sanu bade waler. Novel berdasarkan jenisna.
Bu, ku Nabil, Bu. Nabil, sok Nabil deui. Aya 3, Bu. Ya. Nah, nyata novel barudak, novel remaja, sareng novel dewasa. Contoh novel barudak mah, contohnya Siga Budak Teuneung, Cipater, Guha Karang Legok Puri. Lamun novel remaja mah aya Cinta Pabaliut, aya Rini, aya Bentang Pasantren. Upami novel dewasa mah Kodok Si Rajapati sareng lain eta. Iya, leres bisa Nabil lengkapnya. Tah, ayeuna nu katilu patarosana sami jenis-jenis novel tapi nu dumasar eusi anu tiasa ngawaler. Nu dumasar eusi. Ya, sanu bade ngawaler nu dumasar eusi. Tadi kan dumasar nu maca, ayeuna dumasar eusi anu aya genep geuning. Sanu bade ngawaler yuk. Geraku ditunjuk ku ibu. Tadi Tabita, nggak jawab. Aha, Tabita. sok Tabita. Aya novel Silih Asih, novel kulawarga, novel sosial, novel sejarah, novel misteri. Novel misteri. Bade sareng contohna Tabita? Itu, Bu. Sanes, sok contohnya nu sanes tuh, Tabita berbagi poin, ayo. Dela, Bu. Dela, sok Dela, yuk gercep Dela, euy. Novel Silih Asih, contohna lain eta, Cinta Pabaliut, Lalangse, sareng manehna. Iya. Novel kulawarga, Puputon, Pisah. Novel sosial, Lembur Singkur. Novel misteri, Laler Bodas, Si Bedog Panjang. Novel sejarah, Ijero, Jana Buana, Putri Subang Larang. Novel Jiwa Arca. Iya, Dela. Lajeng ayeuna ieu tah, saha nu tiasa ngawaler. Naon bedana novel sareng carpon? Kan carpon tos atos kan materina carpon sata aca novel. Tah naon bedana? Tos Bu. Nisrina, aya Nisrina atas di unmute. Sok. Novel mah karangan panjang, carpon mah pondok. Terus naon deui hiji deui weh. Tokoh novel biasana loba. Mun tokoh carpon mah biasana hiji. Terus terus jalan cerita novel biasana kompleks. Jalan cerita carpon mah biasana basajan. Terus nah, nya kitu janten bentena sareng carpon teh. Carpon mah caritana leuwih pondok dibanding novel. Tokoh nage langkung sakadi ya. Nah, jadi entos aya sababaraha patarosan nya entos aya waler oge. Kanggo dinten ayeuna nu paling seueur ngajawab dina kuis tadi sareng patarosan anu tadi istrina mulainya geuning kita di repeh oge pas ngawaler mah hebat nu istri oge nya. Tah kanggo nu paling seueur janten dinten ayeuna teh aya Rivaldi, Tabita, Ajeng, Mutia sareng Dela nya. Tah sareng Nabil. Anu sanesna engke langkung aktif deui nya soalna kan selain aya poin kanggo nilai pengetahuan oge aya kanggo penilaian sikapnya eta teh keaktifan di kelas sapertos kitu ya. Nah, kumaha nu bade ditaroskeun heula teh? Nah, janten
Kanggo pangajaran dinten ayeuna urang cekap heula nya ngeunaan novel tadi cobi ajeng sakali deui diuningakeun deui kesimpulanna jadi novel teh naon jeung Gimana, Bu? ya disimpulkeun sakali deui dicintekeun sakali deui novel teh naon. Novel teh nyaeta carita rekaan anu panjang biasana aya nami pangarangna. Jalan caritana biasana kompleks. Iya, tah. Jadi nu sanesna ayeuna tos terang nya naon anu disebat novel teh. Tah, sabatas gitu. Sakali deui ku ibu deemutan anu kelompok tadi engke ku ibu di-share nya, pami ku ibu tos di-share mangga langsung diskusina dina grup WA wae nya kanggo ngadiskusikeun eusi novel Demung Janggala teh. Tah, pami misalna atos rengse dikerjakeun, engke langsung dikerjakeun di post di GCR nya di Google Classroom. Ibu atos ngadamel roomna di Google Classroom-na entos aya kantun ngalebetkeun hidup. Teras masih kelompok eta keneh engke dina pangajaran basa Sunda salajengna nyandak hiji buku novel, hiji judul weh. Nya sakelompok hiji judul. Ya, ngartos? Bade taroskeun heula. Novel Sunda tapi ya. Ngartos kan? Kahartosnya? Kartos, Bu. Iya. Nah, kami misalnya Ada benten-benten ke Bu? nya atuh benten, maknya sakelas novelna sami teu rame. Tah, pami misalna masih acan yakin ieu teh novel atanapi sanes tiasa ditaroskeun heula ka ibunya. Tiasa ke dina grup WA atanapi bade japri mangga taroskeun heula Bu ari ieu kalebet kana novel atanapi sanes gitu mangga bilih bade ditaroskeun heula manya supaya yakin. Soalna nu tahun-tahun kamari aya nu entos dikerjakeun, entos dibaca, ternyata pas ku ibu ditinggal eta teh dongeng sanes novel gitu nya. Padahal dongeng sareng novel bedanya. Ari dongeng mah kan caritana aneh-aneh gitu. Aya oge nu tos maca ternyata carpon. Janten eta mah mangga tiasa ditaroskeun heula ka ibu. Kahartos sadayana? Anu bade taroskeun deui? Cekap, Bu. Nah, janten dicekapkeun heula kanggo pangajaran dinten ayeuna. Hatur nuhun anu atos ngiringan, mugia ilmuna manfaat. Teras engke oge dina PAT urang tiasa ngerjakeun kalayan lancarnya. Ibu oge ngadamel soalna moal jauh-jauh tina naon anu tadi dijelaskeun sareng anu ditaroskeun ku hideung. Ya, sapatos kitu. Ulah hilap engke nyandak buku novelna ya. Ya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.